mitra nuju ngadangukeun dongeng nuju duna gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana dikaraos ayeuna nincak bagian ka 85 para mitra nuhunnya pakat ku betah urang hirup di dunia terang-terang bagian ke 85 we para mitra mugi-mugi kabetah urang sabarido Allah amin. Mangga dongeng nuju duna gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana urang teraskeun. Atur nuhun mitra nu paresna subscribe sareng locengna anu sering komentar noe like-na oge para mitra nu teu acan uninga wartosan lah bagikeun we ieu dongeng para mitra kan teu acan uninga nya para mitra mangga atuh dongeng-dongeng ti Mang Jaya official kumplit kitu mangga kumplit para mitra sadaya aduh anu paras di-upload mah kumplit nu paras di-upload intinya para wargi mangga ayeuna nincak bagian ke-85 judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Para mitra anu mulia kumaha daramang sadayana alhamdulillah Mang Jaya hibar pangdoa tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari para mitra dongeng karangan Aan Merdeka Permana dina lalakon Gelebugna Angin Rawa Onom ayeuna teh nincak bagian ka-85 para wargi mangga urang teraskeun hanca dongengna para wargi sadaya etang-etang hiburan pangbeberahman harita para mitra jaka bantangi sabada kapanggih jeung siluman kadal teh jaka bantangin harita langsung atuh nyarita jeung deui harita teh ngancam-ngancam ka siluman kadal pangajar sia mun kitu mah sia teh kudu dipodaran ku aing omong Raden Jaka Bantangin rek ngabantingkeun awak kadal kana batu nyemek we gaula aduh kalinya apaehan ku anika gaula ngan keur anika moal aya mangpaatna moal aya untungna mok sabab nu boga kakuatan mah lain awak gaula nu boga kakuatan mah nyaeta jalan pikiran gaula jeung bangsa gaula sadungdung anika teu bisa nyengker jalan pikiran bangsa gaula anika moal boga mangpaat naon-naon maehan gaula sorangan moal aya hartina moal aya pikaaguleun keur anika malah kalah kanurunkeun harkat darajat anika dulu ceki cagak carulang para mitra sadaya. Oh, geus atuh. Di mana ayeuna Ratu Anika sangkan ngarobah jalan pikiran jahatna? Cek Jaka Bantangin jadi sarwasala. Nya mun ieu deung mah susul we kana gara manungsa. Sabab Ratu kaula ayeuna geus mimiti ngeprak walia balad. Geus mimiti mimpin wadia balad pikeun ngajorag jeung mangaruhan pikiran bangsa manungsa. Ceki cagak carulang para wargi anu mulia. Urang ajar cek Jaka Bantangin kituna bari ngabalangkeun kadal ka tengah ranca. Tur ari geus kitu mah belesat manehanana indit tidinya para mitra ninggalkeun eta patempatan. Bari harita teh para wargi sadaya memang angin ngagelebug tarik liwat saking. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Angin ngagelebug bari dibarengan ku ngablesatna Raden Jaka Bantangin. Nya eta para mitra sadaya. Ayeuna Raden Jaka Bantangin beblesatan di awang-awang. Manuk-manuk kadenge recet di sarada. Ayeuna teh para wargi sadaya eueuh deui. Jaka Bantangin teh muru ka hiji patempatan. Nu diburu tempat di mana tadi Mang Lendra keur indit paduduaan jeung Surajaya. Ngan basa anyog ka tengah ranca,
jaka bantangin mirengeuh sirah Mang Lendra keur dilalap-lalapkeun ku Surajaya. Para wargi anu mulia di dieu jelas Surajaya teh ngan saukur akon-akon manehanana hayang nulungan nyaeta ka anu ngaran cenah jaka bantangin teh pikeun tuduh jalan. Padahal manehanana neangan kasempetan nu hade barang ningali kaayaan atuh cenah jaka bantangin teu bisa harita teh ngaliwatan rawa atanapi ranca. Mangka teu loba catur harita Mang Lendra anu dianggapna Raden Jaka Bantangin dilalap-lalapkeun harita keneh ku Surajaya. Para mitra anu mulia ningali kaayaan kitu keheulna luar biasa pikeun Raden Jaka Bantangin. Barang ningali kaayaan harita teh atuh kaayaan anu disebut geuning cenah Mang Lendra keur dilalap-lalapkeun ku Surajaya. Mangka harita keneh Jaka Bantangin bari ngablesat muru ka eta tempat. Tur ari geus kitu mah para wargi sadaya teu loba catur deui. Ngan sup manehna nyarumah kana awak Mang Lendra. Tur ari geus aya dina awak Mang Lendra mah kasarumah ka Mang nu kasarumahan teh ngadadak boga tanaga. Sawaktu Surajaya rek neuleumkeun deui sirah Mang Lendra, leungeunna ditongtak satakerna. Tur ayeuna giliran awak Surajaya dilalap-lalapkeun ku Mang Lendra. Para wargi anu mulia, harita keneh teu loba catur atuh. Surajaya ge reuwas luar biasa. Manehna harita teh reuwas lantaran gerakanana geuninganan bantangin. Jaka Bantangin teh luar biasa cepetna. Nu tadi nama bisa dilalapkeun ku manehna, tapi sabalikna ayeuna Raden Jaka Bantangin rosa kabina-bina. Nongtak awak Surajaya dilalap-lalapkeun. Sok sia rasakeun deui, heh? Sia tadi ngalap-lalapkeun aing sok kajar. Ceuk Mang Lendra. Ah, sia, rasakeun sia tah, leg-leg tah, teureui tah cai tah deui. Tuman sia. Para wargi sadaya. Tuluy geus kitu bari ngalalap-lalapkeunna awak Surajaya. Mang Lendra harita keneh para mitra nyarita ka Raden Jaka Bantangin. Ngajar adika mah kamana wae atuh. Aing hampir koyor sia. Ceuk Mang Lendra nyentak. Atuh nu nemalan mah Surajaya. Kituna teh bari sakapeung eureuna nyaritana. Da sababaraha kali beungeutna ngrebek kana ranca. Ampun. Ampun. Kaulah moal ka mana-mana. Moal ka mana-mana kaulah. Aduh. Ampun. Lalapkeun deui para mitra. Ampun. Unggal nyenghap ka luhur Surajaya saban ngagorowok menta ampun. Sia mah teu yang disabaran sia. Ceuk aing sia hutang nyawa ka aing. Ayeuna sia boga hutang 3 nyawa deui. Sabamun aing teu sabar sia pasti koyor di dieu sia. Kurang ajar sia nya wani-wani ngalalap-lalapkeun aing sia. Ceuk Mang Lendra deui keheul. Sabab Surajaya pasti masih kene boga sifat hianatna. Ampun. Moal sekali-kali deui. Moal. Aduh ampun. Moal sekali-kali deui moal. Aduh ampun. Kami ampun. Ceuk Surajaya bari ngap-ngapan. Sababaraha kali ku Mang Lendra awakna ditongtak katuluy dilalap-lalapkeun deui. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Sanggeus nyaho Surajaya haben menta ampun. Ku Mang Lendra kakara dibawa ka darat. Awak Surajaya ngalungsar teu walakaya harita teh para mitra sadaya. Leuleus lungse taya tangan pangawasa. Bari manehanana neureuyan cai cenah dari teh geus kembung atuh beuteungna oge. Jeung deui memang dikerlep-kerlepkeun tuluy ku Mang Lendra. Tadi ge disebutkeun awak Surajaya geus teu walakaya para wargi sadaya. Harita keneh para mitra sadaya
bakat ku capek-capek na sababara kali dikerlep-kerlepkeun, sababara rintakan dikerlep-kerlepkeun ku Mang Lendra alias Raden Jakabantangin nu dianggapna ku Surajaya. Kumaha geuning ye? Si Surajaya teh masih kene boga jiwa hianat euy, ceuk Mang Lendra jero hate. Maksud mah tumanya ka Raden Jakabantangin. Malah ku Raden Jakabantangin dijawab manehna ge cenah teu ngarti. Harita teh atuh manehna teh panah ti kalangan onom, tapi jiwana geus karaksukan paripola setan. Babarikeun aku owah gingsir jeung niatna hayang ngajahat wae cenah kitu. Ceuk katerangan Raden Jakabantangin ngeunaan Surajaya teh. Padahal apan ai jiwa ono mah cenah tara bohong, tara linyok, tara bohong. Nyarita sabenerna. Tapi naha cenah geuning Surajaya ayeuna boga niat hianat anu luar biasa. Ari hareupeun nyarita magarkeun cenah janji moal sakali-kali deui, tapi dina seuh-seuhanana manehanana nyieun kalakuan-kalakuan teu uni. Kitu ceuk katerangan Raden Jakabantangin. Ayeuna kudu dikumahakeun atuh kuing ye. Mun kieu carana mah duh aing teh ade sanggup mamawana ge lah, kaula teh terus terang we ya. Sieun sabot Andika tingkah tigireun kaula, manehna ngintip-ngintip ka kaula. Kurang-kurangna mah tadi ge wah kaula teh geus atuh tiwas we meureun. Dikerlep ye. Kana ieu kana naon teh kana ranca. Nah, terus terang ye. Ni reuwas kareunakeun aing mah. Ceuk Mang Lendra mung diiluan ku Surajaya sakumaha kahayangna Raden Jakabantangin ti heula. Wangsul deui para mitra sadaya nyaeta ka Mang Lendra jeung Raden Jakabantangin. Harita para mitra barang Mang Lendra tumanya ngeunaan naon sababna eta Surajaya kitu peta. Boga kalakuanna begitu uni. Nya tungtung nama caritaan Mang Lendra atau pertanyaan Mang Lendra dibalikeun harita ku Raden Jakabantangin. Malah mah Jakabantangin sakalian ngajejeleh ka Mang Lendra. Anu disebutkeun cenah bongan we atuh Mang Lendra teh kacida hengkerna. Eueuh kabisa teu boga ilmu panemu teu boga pangaweruh. Pajarakeun cenah bangsa manusia leuwih sampurna batan makhluk anu sejen. Geuning buktina mah bohong malulu cenah kitu. Atuh puguh we para mitra sadaya. Diece kitu ku Raden Jakabantangin keheul kabina-bina pikeun Mang Lendra. Malah Mang Lendra harita keneh ngabentak. Gandeng sia ngomong padu wae deui. Ceuk Mang Lendra motong omongan. Para wargi anu mulia, Raden Jakabantangin teh sabenerna mangarasa keheul ka Surajaya. Tere keheul kumaha atuh para wargi anu mulia? Kulantaran geuning Surajaya teh teu bisa dipercaya. Kusabab kitu sababna ngaliwatan Mang Lendra Jakabantangin cumarita ka Surajaya nu intina mah ngancam-ngancam. Surajaya sia. Andika teh geuning teu bisa dipercaya euy. Sawab jiwa Andika masih keneh ngunek-ngunek ka kaula. Kurang kumaha kaula teh ka Andika teh deuleu. Ngahampura samalama. Andika teh terus terang we ditebus sebenarnya ku kaula teh. Ya kuduna mah Andika teh dihukum pati atuh. Tah ayeuna ditebus tapi nah atuh kalakuan Andika ayeuna. Ieu ngakalah kamari ka reke nyilakakeun jiwa kaula ayeuna Andika teh. Naon teh sababna ieu? Geus aya namanya. Kulantaran jiwa Andika masih keneh ngunek-ngunek ka kaula, ayeuna Andika wayahna ulah ilu ka kaula deui. Cor ini sorangan atuh. Ceuk Mang Lendra cacarita. Sakumaha kahayangna Raden Jakabantangin. Aduh, hampura Bantangin. Hampura. Sekali deui hampura. Hampura. Sekali deui hampura. Moal deuki kituan, moal terus terang.
Moal sakali-kali deki kituan hampura kaula teh. Tembal Surajaya sanduk-sanduk. Yo, kaula mah geus teu butuh ku adika teh deuleu. Mun kamari kaula ngarasa butuh, sabab disangka andika teh bisa jadi tuluh jalan pikeun neangan si Jaka Sampireun. Ayeuna mah kaula mah teu perlu ku andika lah. Teu, cing andika rek ini teh teu naon-naon. Ayeuna mah kaula geus teu perlu ku adika teh teu. Pokona mah jor ka ini. Kaula sorangan bisa neangan ngaran si Jaka Sampireun dulu. Teu kudu dibantuan ku adika ge. Bongan we adika teh. Yang kalakuan teh uni atuh. Kala karek maragatkeun nyawa kaula sia teh. Dasar kesekelan sia. Bona pokona mah. Teu beunang ieu dipikarunya sia teh dulu. Ceuk Mang Lendra. Tapi Surajaya keukeuh nyebutkeun yen masih kene sanggup mantuan neangan. Di mana tempatna Jaka Sampireun teh ayana. Aduh, hampura, sakali deui hampura. Kaula teh minta dihampura, terus terang hampura. Kaula sanggup neangan Jaka Sampireun. Terus terang, kaula sanggup ngabantuan Andika, hampura kaula teh pokona mah. Hampura lantaran lamun kaula kudu init ka mana, kaula geus teu boga balad ayeuna mah. Jadi terus terang wae, rek ulun kumaula ka Andika kaula teh. Terus terang kaula rek ulun kumaula ka Andika geuleuh. Ceuk Surajaya para wargi. Geuning kitu buktina. Patanuduhkeun di mana si Jaka Sampireun kalaka deuk modaran aing sia mah. Dasar si kasepelan sia mah. Belanggung sia. Cik Mang Lendra nyentak. Atuh Surajaya geus sasadu deui menta dihampura. Anu mata kaula teh teu ngarti. Heran kaula ge naha atuh ujung-ujung boga pikiran hayang maehan Andika. Padahal terus terang kaula teh teu boga pikiran kitu satadina mah. Tapi naha atuh bet ujung-ujung kitu bae. Mata kaula ge heran ieu teh naon sababna kitu pang-pangna mah. Cik Surajaya ngasongkeun alesan. Yo, tur pikiran sia teh eling deui meureun nya. Pane we sanggeus ku aing dilawan sia. Waktu ku aing dilawan mah sia teh mending asa gagah deuleu. Asa sakti mandraguna. Alah ngalawan kaula teh. Tapana kaula teh aya watesna. Sabenerna mah ngetes ka Andika teh kaula teh deuleu euy. Sia teh bener teu. Rek hartina mah jujur. Jeung deui sia teh bener teh rek babalik pikir. Tapi anak kitu mah sia teh tetep baladan Jaka Sampireun deuleu. Tema Mang Lendra. Geus kitu mah jep we para mitra sadaya Surajaya geus teu bisa ngomong deui. Manehna jiga anu harita teh para mitra atuh katenggel mamarasna. Harita oge harita teh para wargi sadaya ngan Surajaya harita teh bari ngeluh teu ngomong naon-naon. Ngan pikeun sakitu kalina para wargi sadaya manehna janji moal deuki kituan deui. Tungtungna leeh oge hate Mang Lendra harita. Nya satuluyna Mang Lendra nyarita jeung deui memang dina caritaan Mang Lendra teh sabenerna mah anu nyarita teh Raden Jaka Bantangin teh. Heueuh yo. Lamun ku aing dititah milih. Aja keukeuh milu ka dewek atawa henteu. Atawa sia rek misakeun maneh. Sia teh rek milih ka mana atuh cing sok ayeuna mah. Sok ayeuna mah ye sok jelaskeun. Nah rek milih bareng jeung kaula. Nah sia rek ini sorangan kitu ayeuna mah. Sok lah di dieu ayeuna ye urang jelaskeun. Supaya jelas. Kayak kahareupna kitu pang-pangna mah. Para mitra sadaya Jaka Bantangin tumanya ngaliwatan bibirna Mang Lendra para wargi sadaya. Kumaha atuh jawaban Surajaya? Matak kaula mah deuk milih gabung we jeung Andika. Sabab ku hayang nemongkeun yen kaula ge hayang milu dina ngaberantas kajahatan. Hitung-hitung kaula teh lah terus terang we
nutupan wiwirang ieu teh. Kaula mun tadi disebutkeun geus jadi karaman, ayeuna kaula rek nebus dosa nyaeta kaula hayang ngilu ngaberantas karaman kitu pang nama. Cek Surajaya tatag jeung geus yakin. Mah itu bisa dipercaya aja nya. Mang Lendra nyarita maksudna mah tumanya ka Jakabantangin. Tapi Surajaya salah sangka, disangkana tumanya teh ka dirina. Atuh kantenan we kulan. Kaula janji bakal bisa dipercaya nun. Aduh terus terang atuh moal ayeuna mah moal ngijing sila bengkok sembah. Kaula teh berek terus terang werek ngabdi ka Anika kitu teh. Kitu nu matak oge Jakabantangin sakali di hampura kaula. Cek Surajaya nemalan para wargi. Mang Lendra molotot dan maksudna malain hayang narima jawaban ti Surajaya. Ari nu dipolototan sarupa kitu Surajaya malah susumpahan. Yen cenah deuknya nya cenah berjuang nate jeung deui moal rek ngahianat deui. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Usabab Jakabantangin nyebutkeun yen Surajaya tanagana kahareup masih kene bisa dimanfaatkeun. Atuh dina seuh-seuhana mah Mang Lendra oge nyarita ka Surajaya. Meunang cenah milu sok asal kudu bisa mertahankeun kajujuran hirup. Kitu syaratna nu diajukeun ka Mang Lendra ka Surajaya. Harita Surajaya ngajawab langsung. Tong salempang, kaula pasti jujur. Jakabantangin tong salempang, kaula pasti jujur. Cek Surajaya, sanduk-sanduk deui menta dipercaya. Ke. Lain ari sia nya, honda kunaon? Nagara burak setra Garuda leungit teu katenyo. Omong Jakabantangin ngaliwatan bibir Mang Lendra. Yo, puguh we, kaula ge banget ku heran ieu teh. Nah kunaon atuh cenah eta nagara jin teh? Bet bisa ngiles tina panon kaula. Da baheula mah ka dieu teh kaula teh katingali palataran lalening. Atuh patempatan halalegar di nagara jin teh. Tapi nah, atuh bet ayeuna aneh. Aneh kaula ge kalah kageuning patempatan teh jembet ku tatangkalan. Rawa upluk aplak. Nah, ada baheula waktu ka dieu mah kaula teh asa genah ngah-ning kitu di jalan teh. Lempang ge meuni asa tenang. Kitu tak tage. Kaula ge ngarasa heran puguh. Omong Surajaya. Harita para mitra sadaya atuh. Mang Lendra anu sabernama eta teh omongan Raden Jakabantangin nyarita kieu. Lamun sia hayang nyaho ku aing dijelaskeun deui nya. Ye, sabenerna mah kieu deui Syekh Surajaya. Ye, pokona namanya naon sababna nagara burak setragana leungit teu katenyo. Kieu sababna mah. Nu jadi sababna sabab si Ratu Aning-aning Kingkik anger ngarasa sieun ari langsung adu hareupan ngalawan kerajaan Pulau Majati mah. Kitu tak tage bising teh nyaho mah. Ceuk Mang Lendra para warga. Ari ayeuna. Nah di mana manehna nyumputna atuh? Lain nyumput lain. Tapi muru langsung ka alam manusia. Artina naon cing? Cek Mang Lendra tapi Surajaya tetep gogode. Dasar bodoh sia mah. Artina teh ye, urang kudu sarua muru ka alam manusia. Pikeun nyusul-nyusul eta karaman. Kitu bang nama. Omong Mang Lendra deui. Para mitra sadaya atuh harita Surajaya langsung ngajawab. Uluh. Nah bener urang ayeuna deuk nyaba ka alam manusia. Surajaya jiga nu bungah ngadengena para wargi sadaya. Mang Lendra anu keur ngobrol jeung Surajaya
ngeunaan nu aya patula patali jeung ngaratus silumana aning kingkik teh. Para mitra sadaya aning-aning kingkik anu cenah ayeuna geus kabur atawa ngablesat ka alam manusia pikeun ngaganggu umat manusia cenah kitu para wargi sadaya. Ayeuna urang teraskeun kumaha cenah obrolan antara ieu cenah para mitra sadaya antara Surajaya jeung Mang Lendra teh. Heeh. Sabab si nya kasamireun ge milu mulu ka alam manusia tuh. Barengan jeung Ratu Siluman aning-aning kingki. Lumatak ayeuna mah geus tong loba catur deui, urang kudu indit ka alam manusia. Urang teangan ta siluman teh, sangkan ulah ganggu di alam manusia na kitu. Waduh. Atuh kaula teh kabiruyungan mireuh kumaha enahna alam manusia nya. Bunga Amarwata Suta, bunga kagiri-giri kaula teh. Eukeur mah eukeur ti baheula mula kaula teh hayang nyaba ka alam manusia. Kari-kari ayeuna kaula dibere kasempetan pikeun nyaba ka alam manusia. Aduh. Nyaan kacida bungahna kaula teh bunga Amarwata Suta, bunga kagiri-giri entang kira. Nyaan bunga. Cek Surajaya nembongkeun ka bungahna. Da mending ngadadak cengkat bari culang cileung para mitra. Geus asa aya di alam manusia we cenah pipikiranna mah. Ji ari manye. Nya manya atoh kacida geuning rek dibawa ka alam manusia teh. Cek Mang Lendra. Ji nya kumaha teu rek atoh atuh. Da eta teh atuh alam anu kaula hayang nyaho pisan. Salila ieu salila ieu mah ukur ceuk beja jeung beja we, beja pabeja-beja kitu. Yen kahirupan di alam manusia mah leuwih komplit batan kahirupan di negara onom kitu nu matake. Kaula tah yang nyaho we nu disebut komplit teh nu kumaha. Na make samara naon atuh pangna bisa jadi komplit teh. Embal Surajaya. Heuh. Euy lah. Memang bener euy. Bener ketang euy. Nu disebut alam manusia teh komplit euy. Batan di negara onom pangna mah. Ceuk Mang Lendra deui. Atuh para mitra sadaya harita teh ngan waktosna kabujeng seep.